Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Soihul Ibad halaman 15. Wal maqalatu sadisatu wa salasun maqalah ka 30 genep an eta an Luqmanul Hakim katampi ti Luqmanul Hakim. Qala ngadawu Luqmanul Hakim libnihi ka budakna itu Luqmanul Hakim ka putrananya. Ya bunaya he anaking inana sasanyana manusia eta salah satu aslasin ayat 3/3 bagian sulusun sapertilu eta lillah milik Allah wa sulusun sareng sapertilu linafsi pikeun dirina itu si jalma wa sulusun sareng sapertilu eta lidu dipikeun bilatung. Jadi manusia teh kabagi 3 bagian sapertilu milik Allah, sapertilu milik dirina, sapertilu milik bilatung. Jadi lain milik urang kabeh eta teh. Pamama anapun ari perkara wa ari itu ma eta lillahi milik Allah, paruhuhu maka eta ruhna itu jalma. Bahwa mangka ari itu ruh eta rojiun balik lillahi taala ka Gusti Allah taala. Oh, jadi sapertilu milik Allah nyaeta ruh, rumah bakal kembali deui ke Allah. Wa amama sareng anapun ari perkara huar itu ma eta li nafsihi pikeun dirina si jalma pamaluhu maka eta teh amalna itu si jalma bahwa maka itu amal eta rojiun anu balik li nafsihi pikeun dirina si jalma binafi kana kamanfaatanana wal idrori sareng kamadaratanana. Jadi amal nu bakal balik ka urang teh tah eta nya nu milik urang mah nu sabenerna mah nyaeta amal eta mah kembali ka urang rek manfaat rek madarat. Wa mama sareng anapun ari perkara huwa ari itu ma eta lidudi milik bilatung pajismuhu maka eta teh jisimna itu si jalma. Jadi saperti deui mah milik bilatung nya eta jisimna pahwa mah jisim eta mah kulududi tah nu didahar ku bilatung teh dahareun bilatung jisim urang teh mantap ulah sok ngabangga-banggakeun diri urang teh kana urusan jisim teh jisim mah peot ka ditu mah keur bilatung. Jadi mandana nafsahu 5 ba'da wa mu'amila 5 ba'dal maut nih al kayyisu mandana nafsahu wa amila 5 ba'dal maut. Jadi jalma anu cerdas mah euy nu pinter jalma anu bisa nyengker nafsuna tuluy amal keur pikeun sabada maut. Tah sabab naon? Nu bakal balik ke urang mah lain ruh lain jasad tapi jelas amal urang nu bakal maturan ka urang mah kitu. Ya sakedapnya apa menghubungan lami. Nah wa ma huwa geus eta mah euy. Wa maqalatu sabiatu wasalasun kalapin. Maqalah ka 37 an Ali karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu amin. Anahu sanyana itu Sayyidina Ali eta ngadawuh Sayyidina Ali teh salasun ari 3 perkara yajidna nu nambahan itu salas teh fil hibdi dina hafalan pidihni dina hate da ieu euy komo keur Mang Ipin mah nu hese nalar. Jadi bisa nam saur Sayyidina Ali teh 3 perkara nu bisa nambahan dina urusan hafalan wa yudhibna albulgom ngaleungitkeun tanya ieu salas teh albulgom kana reuhak nu mata hese. Wa ari itu bulgom teh eta ahadu tobai salah sahiji watek al arbaati nu 4 wa yar itu arba'ah eta al bulgomu reuhak wadamu sareng kaduana getih wa saudau sareng wadamu wa saudau sareng sauda wa sopro sareng sopro sauda teh hideung nya sopro teh koneng. Asiwaku nu matak ayeuna tere hafalan mah nu kahiji teh nyaeta siwak jeung matak ngaleungitkeun kana bulgom kitu. Wasaumu nu kaduana puasa wa qiraatul Qur'ani sareng maca Qur'an. Jadi nu matak tere kana hafalan mah kitu pin saur Sayyidina Ali mah. Kudu daek nyusur, kudu daek puasa, kudu daek maca Qur'an. Ieu mah rek ngaji geus genep bulan. Geus genep bulan teu daek nyiwaknya adenan puasa mah urang mah puasa fardu unggul euy sunat mah hese tah eta nu madag tereh kana hafalan 10 menit pin ya.
Wal maqalatu saminatu wa salasuna maqalah katilu dalapan an Ka'ab al-Ahbar. Ai al-maljaul ulama tegasna tempat panyalendunganna ulama. Duh Ka'ab bin Ahbar teh minal Yahudi ti Yahudi. Aslama asup Islam ieu Ka'ab teh fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab. Termasuk jegerna Yahudi teh ieu Ka'ab bin Ahbar. Jadi panyalindunganna Yahudi panyalindunganna jalma nu iman tina Yahudi teh kusabab ayana Ka'ab bin al-Ahbar kitu dina zaman Khalifah Umar bin Khattab. Al-husunu ari pirang-pirang benteng lil mukmin pikeun mukmin minasyaitoni ti setan eta salasun. Jadi bentengna mukmin tina setan teh aya 3 minal khisali tina tingkah. Aya 3 benteng mukmin anu mana setan moal bisa nembus kana eta benteng. Aya lati anu tamna'u anu nyegah itu lati teh al mukminina ka mukmin wa tahfadu sareng ngaraksa itu lati teh hum ka itu mukmin minasyaitoni ti setan eta salasun 3 ieu tina nu matak nyegah ti setan teh urang kudu migawe kana 3 ieu supaya teu bae dibarengan ku setan. Wa aritu hisnun wal hisnu sareng ari hisnu eta huwa aritu hisnu eta al makanu tempat al murtafi wa nu luhur aladi anu lam ya'u anu nyegah itu ladi al adua kana musuh. Hiji tempat anu luhur nu mana teu bisa asup musuh eta disebut hisnun. Wal husnu ari husnu aya don deui eta asilahu senjata. Aya nu disebut husnu teh senjata. Kitu meureun euy, mesin kored senjata diakur. Kira-kira setan ngadeuketan kored meureun gitu. Kama fil asasi saperti dikenakeun kitab asas. Naon bae cenah hisnun kerbikeun jalma mukmin teh al masjidu nu kahiji masjid eta hisnun ngajadikeun benteng. Oh masjid jadi benteng kerti setannya. Jadi setan moal ludeungeun asup ka masjid mun eta bener jalma dina nalika di masjid yang hareup ka Allah. Ari di masjidna poho ka Allah mah anger bae setan teh ngedekem cicing terus. Lianahu karana sanyana masjid eta mahalud dakirin. Tempatna jalma-jalma anu dakaran. Anu dikir wal malaikat jeung malaikat. Jadi eueuh tempat keur setan pinuh ku malaikat jeung jalma nu dikir. Itu. Pinuhan watakna ke masjid euy. Ayeuna kunaon kudu urang berjamaah, di masjid kan kitu. Jadi ayeuna doma oge nu didahar ku ajag teh nyaeta doma nu misah ti baladna. Nah, jadi jalma oge disebut jamaah teh kan berjamaah di masjid anu beunang ku setan teh ku sabab naon? Ku sabab misah ti baladna batur usum ka masjid manehna henteu. Da kitu intina mah. Wa dzikrun sareng ari dikir wa dzikrullahi sareng ari dikir ka Allah tahuz hisnun jadi benteng. Kaduana nu matak nyegah tina setan teh nyaeta dikir ka Gusti Allah. La siaman sumawona la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Komodeui aina la haula wala quwata illa billahil azim. Paina syaitana makanya setan eta yang kobidu murengked menciut setan oge euy. Ayah tapa tegasna mah itapa yah tapi gitu nya. Sok samar setan teh wayata akhoru sareng mundur setan teh ida sami'a di mana nguping. Setan ngadenge gitu setan mulang nguping. Dikrollohi ta'ala kana dikir ta Allah ta'ala. Nah, jadi lobakeun dikir ka Allah sabab dikir ka Allah bakal jadi benteng urang ti setan. Wa qiraatul Qur'ani tuluy katiluna daek maca Qur'an eta husnun. Hisnun jadi benteng. Qiraatul Qur'an teh jadi benteng urang ti setan. Lah siaman ayatul kursi komodo ayat kursi. Cek setan teh aing ge bisa aja. Dibacakeun ayat kursi teh sok surat naon deui uing bisa ayat kursi. Yak Yasin bisa. Jadi tetap maca ayat kursi ga orang kudu nyaho kana maknana ayat kursi. Naon dinu terkandung dina ayat kursi. Da setan kebisaeun. Kama seperti keterangan waritu ma eta mujarabun mujarab cenah euy kursi teh. Citra kasurupan ge. Bacakeun ayat kursi. Tah eta jadi tilu rupa nu jadi benteng na jalma nu iman nya eta hiji masjid jadi benteng keur jalma nu iman. Jalma nu iman ya lain jalma nu Islam mungkulnya. Kaduana dikir ka Allah jadi benteng tina setan ke jalma nu iman. Katiluna nyata maca Quran jadi benteng tina jalma-jalma anu iman. Wallahu a'lam bishawab.